Iya juz katilu halaman 288 cetakan As-Salamah sabaraha 302 jajarana 10 tiluhur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kamarite mana qala ngandika rawi wa tasadu jeung naik sa hafadzatu malaikat hafadzah bi amalil abdi mawa amalna seorang hamba hatta yujawizu sikana liwatan malaikat hafadzah bihi mawa itu amal tea as-sama al-khamisata kalangit anu kalima lolos ieu mah malaikat teh nyanak amal hiji jelema teh langit ka hiji lolos kadua katilu nepikeun ka blos ka langit ka lima kana seolah-olah ieu amal teh al-harusu eta panganten al-mazbufatu anu diiringkeun ila ahliha ka ahlina panganten amalna teh jiga kitu jiga saserahan diabdi Allah. Barang begitu bulus ka langit kalima fayaqulu maka ngandika lahum ka malaikat hafadzah tea sa'al malaku malaikat al-muwakkalu anu diwakilan biha di itu langit kalima tea. Barang begitu kakara asup pas begitu ngetrok karek asup kana lawang panto kumacik malaikat ceuk satpamna Wifu kudu eureun maraneh kabeh wadribu jeung kudu ngababukeun maraneh kabeh bihadzal amali ku ieu amal wajal sahibihi kana beungeut nu ngabogaan ieu amal wa amalu jeung kudu mikulkeun maraneh kabeh kana ieu amal teh ala atiqihi kana tak-takna kana pundakna ieu sahib. Anari kaula malakul hasadi eta malaikat penjaga hasud inna usanya nyana ieu jalma kana eta aya ieu jalma yasudu eta hasud eta jalma annasa ka manusa hasud ka zaman ka jalma ya ta'allamu anu diajar eta jalma wa ya'malu jeung migawe jeung amal eta jalma bimithli amalihi kumisil amalna eta jalma wa kullu man ari saban-saban jalma kana nu aya eta jalma yaqulu eta nyokot jalma fadlan atawa ngajadikeun eta jalma fadlan kana kapunjulan minal ibadati tina ibadah ya sudu eta hasud jalma hum kaitu man waya kamu jeung tumi baeta jalma fihim di itu man akhirna ngupat waya kamu fihim teh tuh gimana manana ge hese waya kamu fihim teh artina naon ngupat barang begitu kan tadi teh ieu amalna geus jiga naon jiga panganten diabringkeun atuh jiga sasaraha barang begitu blus ka langit kalimat kela cicing heula barang begitu kontrol balangkeun nu bogana saha ieu Ki Zaid babukeun panggulkeun kana tak-takna nakulan kunaon ieu naon itu kunaon jeung make kudu dibabukeun saga ieu mah nyimpen hasud jelema teh jiga anu heueuh ajengan jiga anu heueuh kiai jiga heueuh ulama efek teh hasud jadi anu jago teh kuduna teh manehna we nu katalak alfiah teh kuduna manehna nu bisa nerangkeun alfiah teh manehna efek teh batur oge sarua goblok nyaingan ai kuduna mah anu boga pasantren teh manehna anu loba santrina teh manehna efek teh batur loba santrina hasud otomatis di mana-mana hasud kadituna kumaha ngomongkeun kagore tungtungna teh tong masantrenkeun kadinya eta mah guruna ge teuing ka mana ngarang-ngarang we tong mas
pasantren kadinya. Eta mah pasantrenna oge, tanahna oge bermasalah. Tong pasantren kadinya, da si eta mah pasantrenna teuing di mana? Sagala we. Tong pasantren kadinya si eta mah da ajengan ge baheulana apal. Si eta mah baong baheulana mah. Beuki ka awenna teh. Di beja-beja etenya. Jadi ajengan teh ngupat saha? Ajengan deui. Naon sieun kasaingan. Entong, matak di mana-mana urang boga pasantren tong ngarepkeun loba santri. Urang mah nyadiakeun we aya anu daraek ngaji nuhun teu kendai. Urang we pake salat unggal teh. Naon esena? Di mana-mana dina hate hayang loba santri, tungtungna di mana-mana aya we nu nyieun pasantren. Jadi hasud. Di mana-mana urang hayang kapake ku batur. Urang ieu lamun ngaji hayang kapake ku batur. Pidato hayang kapake ku batur. Itu barang begitu aya we nu nyaingan ka urang, ameng. Tong hayang kapake ku batur, tong hayang dionang ku batur. Urang mah ieu ngaji ihya teh lain keur batur keur urang. Lain ti kuring ka ente, Pak. Ti ente ka ente. Itu ti kuring ka kuring, gitu. Lain ti dieu ka batur lain. Lamun urang tujuan ngaji teh hayang kapake ku batur, bahaya. Geus pasti hasud, geus pasti pagawean ngumpah. Tong ngarep nu kararitu. Eta teh termasuk dunia keneh. Loba santri, loba jamaah teh dunia keneh da moal dibawa ka kubur jamaah teh euy. Dunia teh. Loba santri. Dunia. Tong hayang loba santri. Kumaha Gusti? Urang nu puguh mah samemeh nyalametkeun batur, nyalametkeun diri urang heula. Tartib atuh euy. Allahu Rabbi, masyaallah. Ayeuna urang tuman dionang. Kango. Daerah ieu kango. Oh, pada kenal ngahormat ka urang. Torojo anu leuwih pinter ti urang. Urang teh ngarelep. Tara dionang deui. Di mana-mana tujuan dunia pasti. Baheula mah sok ngonang urang, ayeuna mah teu ingetkeun ka urang. Geus aya si eta. Geus aya ajengan eta geuleuh aing ka ajengan eta. Jawab aing bea. Mantak dia diajarkeun ngadu. Tong dipake ngalah duit muludan mah. Muludan dipake ngalah duit sia. Mahal ieu. Batur mah melaan ngumpul-ngumpul keur muludan. Teu hayang meriah, hayang ngulem itu ngulem ieu. Teu maksudna ngonang ajengan teh hayang dinasehatan. Ngarah ngabebener akhlak, ngabebener ibadah. Ari ajenganana tujuan datang ka muludan neangan amplop, neangan duit. Weureuh. Ipek teh barang amplopna saeutik. Aing mah teh hayang deui. Batur mah eta teh meunang ngomong-ngomong. Ayeuna dihinakeun kan ajengan gelo eta mah. Masyaallah. Rasna mah marentani ka kaula sarabbi pangeran kaula Allah da'a kana teu ninggalkeun kaula amal kana amalna eta jalma. Jawi soalna ngaliwatan ieu amal ni ka kaula ila ghairi kalian kaula. Terasna qala ngandika rawi akhirna kumaha upama ayeuna barang begitu suka langit kalimat teh dikontrol teh hasudna teh aya. Berarti lolos kitu mah kumaha wa tasadu jeung naik deui saha hafadzatu malaikat hafadzah bi amalil abdi mawa amalna jelema min salatin nyatana salat wa zakatin jeung zakat wa hajjin jeung haji wa umratin jeung umrah wa umrahna ge atuh satahun sabaraha kali. Toh munggah hajina unggal tahu wasiamin jeung puasa kumaha beurangna puasa pentingna salat
Geus kitu payujazuna payujawizuna mangka ngaliwatan maranehna biha mawa itu ama maranehna teh saha teh malaikat hafadha ngaliwat ka mana ila sama sadisati ka langit anu kagenep barang begitu sub ka langit nu kagenep yaqulu maka ngandikan aum ka malaikat hafadha sa malaku malaikat al-muwakkalun diwakilan biha di langit kagenep teh barang begitu sub kadinya kumaha ceuk malaikat eta nu aya di langit kagenep kifu cicing kudu eureun stop bahasa apa kudu eureun maraneh kabeh geus kitu idribu kudu ngababukeun maraneh kabeh bihadzal amali qiyama wajah sahibihi kana beungeutna nu ngabogaan ieu amal babukeun ieu amal teh ya kana beungeutna naon ieu teh kunaon ujug-ujug amek-amekan kieu innahu sanyana ieu jalma kana etan aya jalma la yarhamu eta teu nyaahan eta jalma insanan ka manusa qattu tiba baheula min ibadillahi pirang-pirang hamba-hamba Allah asabakna halna keuna ka itu insan naon balaun balai au dzurrun atawa kamadaratan al dzarra anu ngamadaratkeun eta dzurrun teh bi ka itu insan lainnya kalaka kumaha balkana balik ta aya eta jalma yasmutu eta nyurakan jalma bi ka itu insan ieu teh ujub mah eueuh sombong mah eueuh asud mah eueuh tujuan dunia eueuh ngupat tara ngan ieu jelema teh ajengan teh tara nyaahan ka batur menang musibah teu boga duit cing minjem duit rek meuli beas tuh nya dik aing oge da maneh mah teu ceuk tara ngaku ka urang teh ayeuna kitu nyepek we rasakeun teu kal ka kitu rasakeun kumaha teu boga beas rasana urang Allah ayeuna begitu ieu aya tatangga tuh atawa saha wae dulur urang babaturan urang teh namut motor namut mobil mun baju bade ngalahirkeun ke sakedap bade dianggo itu teh pun bojo da Allah masyaallah tak ya ngarah teu lieur lamun teh kurang lamun teh mah boga mobil halus diinjeum kumaha ada deg-degan komo disupirana ku batur ada deg-degan kumaha carana kieu ngarah teu lieur mah meuli mobil nu halus hiji nu sedang hiji ngarah diinjeuman teh teu loba ala ku sia dua euna dua geus loba balasan keneh dulu ku aing mobilna nya da urang mah da hese mobil nu samiliar tuluy aya nu nginjem bade ka rumah sakit ngalahirkeun rek ngagolosor kunci moal tong makan samiliar karek keri butut oge diinjeuman kumaha ke ieu teh pun bojo tos ngajanjian bade ka pasar padahal teu naon waduh Allah masyaallah aduh hese di mana-mana batur menang musibah teh urang teh kudu nyaah tapi mana-mana aya tarajol nu datang ka urang
apa-apa sok deuk atuh. Bere we samampuna riweuh-riweuh teuing. Ulah kieu pagawean teh barang penta we ka era sajag-jag lain kitu bere we. Samampuna ipek teh barang dibere dipesek ieu na. Manya pas sakieu ka dieukeun deui we. Sia teu butuh ke sakieu ka dieukeun we. Pek naon sia? Sarua dahar sangu sia sok. Mun sia geus dahar beusi lumpat aing. Gitu mah dahar sangu kene mah hayu we paheula-heula. Itu naon paheula-heula? Oh lumpat. Gitu diajarnya ka batunya, diajarnya ka batur. Masyaallah. Hese. Gimana nya ka budak bubuhan indungna geulis ya. Jeung rana. Kitu mah indungna geus ini ka batur. Balik bisa. Allah. Wah, sudah susuna geus kadaluarsa. Eta mah ampun. Jadi, kudu nyaah cingnya. Dong, kayaknya aya nyaah urusan dunia, aya nyaah urusan akhirat. Nah, ieu sok ngajak ngaji teh, ngajak berjamaah. Ieu nyaah urusan akhirat. Ayo ngaji. Ayo, komo cicing di pasantren. Era di tempatku caina dibere, listrikna dibere. Tuh. Oh, era hidup sorangan. Era ari rek disebutkeun anu edan. Heuh, hidup sorangan. Satrasna masyaallah. Terasna cek malaikat teh anari kaula malakur rahmati eta malaikat anu penjaga rahmat anu teu nyaahan moal bisa ngaliwat ka dieu cek eta malaikat. Amara marentah ni ka kaula sa rabbi pangeran kaula Allah daakan moal ninggalkeun kaula amalahu kana amalna eta jalma Ijawi soal nang aliwatan eta amal ni ka kaula ila ghairi kalian kaula ampura moal bisa asup ka dieu moal bisa ngaliwat ka dieu ari teu nyaahan mah ceuk saha ceuk malaikat ceuk satpamna geus kitu qala ngandika rawi teh saha Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tas'adu jeung nae al-abadatu malaikat abadha bi amalil abdi mawa amalna seorang hamba Muhammad jelema naikna ila sama izabiati ka langit anu katujuh min saumin amalna teh naon eta puasa wa salati jeung salat wa nafaqatin jeung nafaqah lain salatun lain puasa lima baraha wa zakatin jeung zakat wa ijtihadin jeung ijtihad wa wara'in jeung wara' kumaha tara dorhaka di mana-mana papendak jeung istri ge langsung tungkul langsung peureuh ipek teh tidak gor yo ari dina motor mah tong peureuh wong dibahas ari jelema waroma kudu peureuh kana motor ningali awe peureuh betrak kubra. Ieu mah asli warana teh kumaha tara liar di imah masjid lawan we tetep kana eta amal teh dawiyun ari sora anu ngaguru kadawiyir di sacara ngaguruhna hulu kilat wah mun aya pepetasan bedak nya kan lamun ayeuna ngiringkeun panganten make pepetasan kan hoy meriah atuh tak ieu ngagiringkeun amal teh kumaha aya naon mercon oh mercon bang dibeldugeun teh gambar lope I love you luar biasa wa daun jeung cahaya kalau isyamsi secara cahaya napanon poe mawan we tetep sarta itu amal teh salah satu ala fi malakin
ari 3000 malaikat diiringi na oge ku 3000 malaikat. Masyaallah. Ya amal luar biasa atuh lolos atuh. Langit kahiji kadua nepikeun ka genep ge kumaha? Lolos. Artina amalna luar biasa. Ayo geus kitu bayu jawizuna mangka ngaliwat ieu para malaikat hafal teh bihi mawa eta amal tuh anu ngaguruh teh anu diiringi ku 3000 malaikat ngaliwatna ila samai sabiati ka langit anu katujuh. Itu bayaqulu maka ngandika lahum kaitu malaikat hafal sama laku malaikat muwakkalu anu diwakilan biha di langit nu katujuh. Barang begitu blos ka langit katujuh kumaha ceuk eta satpamna malaikat teh kifu kudu eureun marane kabeh wadribu jeung kudu ngababukeun marane kabeh bihadzal amali ku ya amal wajh sahibihi kana beungeutna nu ngaboga amal lain kana beungeut kana anggawana kana pirang-pirang anggawana jalma iqfilu kudu nutupkeun maraneh kabeh bihi ku ya amal ala qalbihi kana jalma insanya kaula ayu eta ngahalangan kaula di pangeran kaula kula sakura amal lam yurid anu teu ngarepkeun eta jalma bihi ku itu amalna teh wajah rabbi kadzat pangeran kaula inna uzannya nya ieu jalma arada eta ngarepkeun ieu jalma bi amalihi ku amalna eta jalma ghairullahi ta'ala kalian Allah ta'ala inna uzayna ya jalma arada eta ngarepkeun jalma rifatan kana kaluhuran indal fuqaha di mungguh para ahli fikih wa zikran jeung sebutan indal ulama di mungguh para ulama wasitan jeung koncara fil madaini di pirang-pirang kota amarani marentah ka kaula sa rabbi pangeran kaula Allah ada kana moal ngantep kaula amalahu kana amalna ieu jalma yujawizu anu ngaliwatan ieu amal ila nika kaula ila wairi kalian kaula wa kullu amalin ari sakur-sakur amal lam yakun anu teu aya eta amal lillahi ka Gusti Allah khalisan eta anu ikhlas bahwa mangka ari amal teh riyaun eta ya geus lolos tah langit kagenep begitu blus ka langit katujuh hampura balikeun deui amal babukeun malahan malin kana beungeut na ukur kana sakabeh anggotana euy. Nah kumaha ieu jelema teh ibadahna lain karena Allah. Hayang disebutkeun ajengan, hayang disebutkeun kiai, hayang disebutkeun jago fikihna oge, jago tasawufna ge, jago tauhidna ge, balaghahna, tasawufna, teu ayeuna bab tasrifna, bab kalamna, nahwu, sarafna, maani, bade, mantek bayan, jago si eta mah. Eueuh anu mempan ka dieu. Pokona mah ripuh geus datang ka ajengan eta mah. Dibabad kabeh hayang disebutkeun kitu tenar ka mana-mana daerah ieu kota mana kampung mana provinsi mana tangtu apa hayang disebutkeun riya teh jadi sakur ibadah nanti kita kurang mengaji tong hayang kapake kubantu ibadah nanti teu ayeuna ngaji tasrifan ieu keur nasrif kita lain keur nemongkeun ka bantu dina panggung ngabahas alfiah naon sok ngomongkeun aing mah geus jago alfiah urang.
Mas alfiah deui, mas alfiah. Beda deui jeung ajengan anu ikhlas. Ini model urang-urang kieu mah, da lamun naik ka panggung da pasti hayang kapake ku batur. Cirina kumaha lamun penontonna kursi unggul mah nya saayana. 5 menit, 10 menit geus beres. Aya kitu mah loba batur mah uluh eta. Ini betah, mun betah. Komo di hareupna nu geulis mah sareng nami teh saha ieu nu pangpayuna eta anu tudung bodas. Allahu Rabbi. Menika betah. Tapi teh pas turun teh ka panitia ari itu tutuh nu make tiung itu orang mana? Ari teh kalaresat eta teh pun anak. Ningan teu hese. Atuh jo panca kaki kadituna teh geus moal balik gitu kan. Masyaallah tabarakallah. Jadi ieu ria pangluhurna di langit katujuh kalau urang teh. Rapih ria mah rapih. Biasa. Ngaji ihya biasa. Rapih. Atuh rapihna ieu ria asup kana hate urang sacara rapihna ya ngagarayamna sireum hideung nu leutik ngagarayamna dina batu hideungna aya di leuweung oge dina tengah peuting jempling rek aya nu ngadengeun kana leumpangna eta sireum dina batu nu lemes garayamna kana hate urang rapih pisan. Urang teh. Mata kieu mah keunana ka saha? Ka ajengan. Ari urang model kieu, nya model anu biasa-biasa we lah. Anu lain ajengan. Rek ria kumacakeun hadis. Hada maca hadis na kitu bieu teu belu acan rek ria kumaha? Iya mah ria mah kaajengan ka kiai. Rapi. Lemas ria. Allahu Akbar. Ayeuna kieu. Di mana-mana ayeuna urang peuting-peuting salat sorangan. Ai pek teh kapangih ku batur. Tuluy dina hate atoh. Saha nu rek manggihan kana atoh eta saha? Ajengan mana, ulama mana, wali mana? Nu rek manggihan kana hate eta. Kan begitu atoh teh eta teh ria teh. Lamun teh andai kata urang teh keur jarah, teu kan dina jarah teh sok aya istirahat. Batur mah karerek, urang salat deku sorangan. Assalamualaikum. Aya nu ningali ka urang. Kumaha rasana urang teh? Komo nu ningali na teh anu urang teh aya harepan ka manehna. Enggak juga awewe wae. Mun digetol kitu, masyaallah. Jigana doana mustajab eta. Hoyong da dikeukepan kudu kitu. Allah. Aduh, masya Allah. Tak ieu mah ria pangluhurna, ya pangluhur. Rapih bisa, rapih. Allah. Ta dawu Imam Ghazali wala yaqbalu jeung moal nampi saha Allah amalal murai kana amalna jalma anu matak tong sok aing soleh euy. Tong sok aing tukang salat, tukang ngaji, can puguh sia. Urang mah kumaha? Teu we lah, tong ruda teredet kana seje. Aya nu ngomongkeun, aya nu kumaha, paduli. Hayang bener aing, hayang bener hidup.
Kalangan dikalawi watasan jeung naik deui sahal hafalatu malaikat hafallah bi amalil abdi wa amalna seorang hamba. In salatin nyatana salat wa zakatin zakat jeung zakat wa siyamin jeung puasa wa hajjin jeung munga haji wa umratin jeung umrah wa khuluqin hasanin jeung akhlak nu hadeh. Wa sumtin jeung jempe wa zikrillahi ta'ala wa zikrin jeung zikir lillahi ta'ala ka Allah ta'ala. Wa tusyayyi'u jeung ngagiringkeun sya'ya syu. Wa tusyayyi'u jeung ngagiringkeun kana itu amal sa malaikatus samawati sakabeh malaikat aya di langit hatta yaqta'u sehingga nempuh maranehna nembus nobros itu amal teh al hujuba kana pirang-pirang halang kullaha tegasna sakabehna halang ilallahi ta'ala ka Allah azza wa jalla. Tuh upamaina lolos tina riya kuring mah umroh henteu riya tak hese ya. Di mana-mana maraneh aranjeun sarare arek umroh rek mun ngaji lempeng gelas. Anas ya ngajual naon. Umroh teh kan teu murah. Haji teh teu murah. Ngaji heula. Nu nabung ngaraji. Anas umroh. Duit beak ganjaran eueuh. Lepas. Aya paribahasa kieu tuh cenah. Jaba menang bati, jaba ibadah ongko. Ibadah di mana kehet? Ngarah bati, lain gak ibadah. Aya paribahasa kitu. Jaba menang bati, jaba ibadah. Ibadah di mana? Ibadah di duit ke? Allahu Masya Allah, tabaraka. Lempeng heula. Tong babari karayu. Da ieu nama SPG teh lain SPG rokok unggul aya SPG umroh. Nah aja nawar-nawarkeun bisnis. Lain ngajak-ngajak ibadah. Ngajak-ngajak ibadah mah hayu urang ngaji heula hayu. Ngaji ihyana. Aya nu ngajak umroh kitu eueuh. Jawab sing balik si jawab. Aya henteu aya? Oh, aya ngajak umroh. Hayu ka dieu urang umroh. Ngaji heula ihyana. Da mung jigana ge umrohna ge. Hari umrohna mah aya. Ngan naonna mung ngajina. Kade, lain ulah umrah kade. Tapi kumaha? Ngaji heula lebar. Nyepek bae eta mah kumaha maneh. Ngan ieu mah kuring mah nyaah lebar da. Umrah teh eueuh anu 10 juta, eueuh anu 20 juta. Lamun aya umrah murah, siap-siap katipu. Siap-siap pepek mang ayi bisi rek umroh. Murah ieu mah pek, ngan siap-siap moal lila kumaha? Katipu. Allahumma al katipu. Kalau ora teh. Umrah teh ya paling ayeuna paling murah 30 sekian. Anas mahal ngajual itu, ngajual ieu segala rupa. Teu? Hai pek teh datang ke akhirat Gusti mana ganjaran abdi? Nah, ada siapa lain ibadah. Pajarkeun kangen kana Ka'bah, kangen kana Ka'bah. Ini salat teu ecreug. Allahu Rabbi. Masya Allah. Tabarakallah. Lempeng. Batak ya. Ti kuring mah da kuring ti apa nu geus mun ngahaji deui. Upama nu geus mun ngahaji baheula daftar deui. Wah, atuh da geus kolot. Ya sia lebar keur ka akhirat mah. Kan bae, niyatul mar'i khairun min amali. Ti ayeuna nia rek mun ngahaji. Pake ngabangun wae. Ya da mah dibawa geus kolot, geus wisan. Ya, dalil rek naon teh? Wis huntu opo. Panon oge jadi keriput kan ya. Geus kolot. Beda. Sagera foto urang ke umur 20 tahun. Jeung ayeuna geus umur 70 tahun kumaha? Kasep pisan. Geulis pisan seueur. Eta keukeuh nyebutkeun geulis teh. Selfie geus kolot. Allahu Rabbi, Masya Allah. Lain kade, ya bisa cak-cak bodas, lain halang-halang umroh.
Lain ngahalang-halang umroh, tapi kudu make make ngaji, kudu make ilmu. Ulah sultan ka batur, urangna kudu bener. Lain sultan ka batur, teu meunang sultan ka batur. Urang di mana-mana ngajak umroh, tong di emelan kudu duit gitu. Ya, lain ka batur, ieu mah urang mah jual ka batur tah si anu, ulah naon maneh. Tak gitu tah ngaji keur batur mah kitu. Kalakah sultan ka batur man geus jam 8 besok kitu. Wallahu a'lam.